Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah Billy dina danget ieu teh aya wargi urang, karabat urang, sahabat atanapi tatanggi urang anu nuju teu damang. Atuh urang sami-sami ngadoakeun mugi sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados teh saja mangdongengkeun deui nya. Urang teraskeun nahan cagarapan dongeng Sunda nu katuna. Jejer cariosna teh nyaeta Si Onyel. Ayeuna teh lebet kana episode 25 atanapi salawe nya. Atanapi 5 likur teh keneh nya. Kumaha teh cenah katerasana Kang Nacep? Nanging sateu acan diteraskeun pribados teh bade ngahaturkeun heula rebu nuhun laksa ketika bingahan. Ka wargi-wargi anu teu kenatna ngadukung ngarojong ka pribados. Anu parantos nga-subscribe, anu sok ngakomen, nga-like, nga-share sareng sakarupina. Hatur nuhun pisan tina kasayanananya. Atuh wargi-wargi anu teu acan nga-subscribe, mugi wening kalih kanggo ngabantos di-subscribe-nya. Atuh supados teu nyangkolong kana waktos. Mangaitna dina wanci urang teraskeun bae ieu kumaha cenah katerasanana Si Onyel. Wilujeng ngadangukeun. Si Ocol bari rada acad-acadan nuturkeun ka Si Onyel. Pok manehanana teh ngomong. Huhuhuy. Atulah ngan kade penting mun aya nu ngagerowan atawa ujak-ajak tong ditemalan nyel. Ceuk si Ocol papadon ka Si Onyel. Ajak kumaha Col euy? Ceuk si Onyel atuh heran. Beungeutna kerung, puguh teu ngareti kana maksud nu dicaritakeun ku si Ocol. Celeng, si Ocol atuh jingkrak acad-acadan bari sakapeung mah nyonyo wae jawer hayang. Pok si Ocol teh nu teu daek cicing nemalan. Eta anak mangung saawewena nu tadi aya dina jero lombang teh ningannya. Sasadna mah keur kapangaruhan ku ilmu sarupani ngwarejit teluh ganggaong. Sihir jeung sagala rupanya. Ditujukeunana teh ka eta awewe. Katingali tadi ku uing aya hiji Durwiksa jeung 2 kunti nu geus nyayang dina dirina. Tinggal nunggu waktu hayang cenah eli teh eling kana dirina. Mun dikasarkeun mah eta awewe teh dek digelokeun nya. Malah beh jauhna teh dek nepikeun ka cenah paragad nyawa nangan kudu diganggayong cenah. Ceuk si Ocol bari ngagacel jawer hayam nu raweuy. Ke. Naha euy? Jenis wajit naon eta teh Col? Kakarang ngadenge ye aya wajit ngabahayakeun. Kedasa nyaho wing mah wajit mah ngeunah euy. Ngeunah sia amis we nu aya. Malah uing ge sok dibere bae ku si Eyang. Si Eyang sok mawa cenah mati Cililin da ngeunah pisan sia euy. Malah anu mangdongengkeunana ge bukieun. Ceuk si Onyel anu sangka manehna mah meureun si Ocol teh keur ngomongkeun wajit, nu padahal mah si Ocol teh ngomongkeun warejit. Huhuhuy, lain wajit nya warejit si teh nya warejit. Ilmu teluh. Paduli teuing malah. Kumaha nih? Wing teh ngarti euy. Naon atuh eta teluh teh lah? Jeung naon eta naon wajit teh
Da paduli teuing uing mah apalna wajib col euy. Ngeunah wajib mah. Ngan tapi euy, uing mah perkara eta ilmu anu kumaneh disebut wajib jeung teluh. Tapi maksudna dek ngagelokeun jeung maehan si Ibi. Kela karunya uing mah euy. Bisa teh nya euy mun dicegah col euy. Cek si Onyel nanya ka si Ocol. Ilmu wajibnya lain wajib sia teh. Wajib. Cek si Ocol ke manehanana nerangkeun yen nu dimaksud ku si Ocol mah ilmu wajib. Pok si Ocol nuluykeun deui caritana. Ilmu wajib nu aya dina awak eta anak manusia awewe teh. Teh lah Raja Jin di puncak Gunung Ipisnya. Di pucuk Gunung Ipis pangluhurna. Uing moal wani euy lamun ngalawanan kudu langsung tarung mah. Ngan kieu we mangsa peuting lamun si aki dukuna dek ngirim teluh. Ku uing bae lamun diganggu teh nya. Bae teh cenah ebat. Katambah uing teh sono hayang ngajailan Mang Nungsa euy. Kabayang euy geus sono uing teh lah. Cek si Ocol bari jigah nu atoh menta idin ka si Onyel pikeun ngaganggu dukun anu peuting dek ngirim teluh. Sia teh asa teu balik euy ah. Ditanya naon kalah ka izin dek ngajailan jelema. Pan maneh teh janji euy moal dek ngaganggu jelema. Malah dek milu ibadah cenah kalayan soson-soson. Kumaha maneh teh euy? Cek si Onyel bari muncareng panonna molotot ka si Ocol. Uing mah sono hayang ngaganggu Mang Nungsa nya. Teuing geus tabeat meureun ngaganggu Mang Nungsa. Baheula uing sok ngaganggu Mang Nungsa teh Mang Nungsa nu dek ibadah. Manungsa nu dek ngaliwat jeung sajabana teu pilih bulu teu panca kaki. Saha bae nu panggih sok diganggu ku uing teh diheureuyan. Tapi ayeuna mah da uing teh geus iman. Uing mah dek ngaganggu teh heueuh. Ngaganggu Mang Nungsa anu boga karep teu baleg euy. Dek ngaheureuyan Mang Nungsa anu dek nyieun kagorengan. Cek si Ocol bari cungare cengir. Mana nyengir teh atuh sihung sareukeut meuni rangeteng mangsa manehna nyengir ka si Onyel. Atuh euy bae lah hari kitu mah. Sugan we eta teluh teh teu tulus nepina ka si Ibi karunya euy. Cek si Onyel ngidinan kana karep si Ocol nu geus sono ngaheureuyan manusia. Sok we lah. Kumaha maneh we Col? Ngan mun maneh milampah nu teu hade, awas ya. Tingali komo lamun milampahna teh eueuh mangpaatna, kade we sing inget. Maneh ku uing bakal diasupkeun deui ya kana cupu ya. Cek si Onyel manehanana teh bari ngaleos indit muru ka imah. Ayeuna urang caturkeun. Ambu Odah jeung Mang Adul nu di jero imah keureun naruluykeun deui obrolanana. Kadenge atuh harita Ambu Odah cumarita ka Mang Adul. Ambu teh hariwang sujang. Sabab geus aya kana samingguna. Unggal peuting teh sok aya bae anu sasambat ujak-ajak ka si Nyai. Sok malah kadang mah di tengah wuwung suhunan teh sing paralak lir hujan keusik. Tah atuh ti harita si Nyai teh jadi sok loba malaweung jeung ngahuleng. Duka mikiranna naon, duka boga masalah naon. Ari ambu masalah ku kolot hariwangna keranan atuh. Sok komo sasatna mah si Aki teh geus aya sabulana jengkal ka Garut. Rek manggihan adina keur gering cenah mah. Ambu teh atuh ukur culang cileung duaan we mun teh mah. Aya kitu kieu teh nya teuing kumaha atuh. Ceuk Ambu Odah nyarita ka Mang Adu.
Mang Adul nu bari maut daun kawungna harita kadenge manehanana cumarita nembalan ka Ambu Odah. Heuleuk, nah saha eta teh nu nyauran si Aceuk teh Ambu? Heueuh nyeta duka saha Jang. Tiap ngajak kasih Nyai teh, sok ditemalan deui. Tapi mana diteang, nah da euweuh teh euweuh sasaha. Sok malah dina peuting mangkukna mah Ambu ge milu neangan. Teu sirikna mah panon Ambu teh dibelel-belel ku Ambu teh. Tapi da weleh we, eta jirim nu ngajak teh euweuh. Nah bisa kitu Ambu. Asa teu hartos atuh pami kitu mah. Ceuk Mang Adul ngajawab bari keru, manehanana teu ngarti kana eta kajadian. Tekung si Lila, si Onyel nu ngampikeun hayam teh norojol asup ka imah. Ge, si Onyel diuk gigireun Mang Adul. Pok harita kadenge Ambu Odah nyarita ka si Onyel. Kumaha geus diampikeun hayam teh Sujang? Enggeus ni. Dicengcelekeun euy ku uing teh dina popoehan maneh. Heueuh atuh syukur. Ngana moal aya nu mau kitu jalu eta hayam diteuneun di luar kitu. Mana teu di kandangan deui aduh. Cek Ambu Odah mangsa lempangkeun. Ingis eta hayam teh aya nu mau engke peuting. Moal ni ditungguan euy ku si Ocol. Sok malah ayeuna ge si Ocol mah keur nyoo jawer hayam. Si Onyel bari nyomot cau muli nu aya di hareupeun manehna teh nemalan. Nah sabaraha urang hidup ka dieu teh jalu? Cek Ambu Odah semunu heran nyebutkeun si Ocol keur nungguan hayam. Duaan Ambu. Cek Mang Adul gasik nemalan. Duaan dua urang teh ni. Si Onyel ge atuh milu nimbrung kana caritaan Mang Adul. Ari cek si Sujang bieu hayam ditungguan ku si Ocol cenah saha. Apan ongkoh duaan tapi aya nu nungguan hayam lieur ka Ambu teh ieu teh. Ambu Odah halisna teh sirikna antel patepung. Awahing ku bingung jadi mata kerung. Aduh, punten Ambu. Janden kieu carita nama. Mangsa kuring jeung pun alonya nampa hiji ajaran ti sepuh. Nya we. Barabat. Mang Adul atuh nyaritakeun kana kajadian mangsa si Onyel panggih jeung si Ocol. Tapikeun kabalukarana atuh eta anak raja jin teh anutna ka si Onyel. Dah, janten kitu Ambu. Cariosna mah nanging nya mugia we Ambu teh salempang jeung teu matak sieun. Margi da nya moal ngabalukarkeun naon-naon. Sok komo kana ngaganggu mah pitebieun. Ceuk Mang Adul mungkas carita anana bari mastikeun yen moal ngabalukarkeun nu teu hade. Si Onyel ge atuh harita kadenge manehna teh nyambungan carita Mang Adul. Ni euy, moal naon si Ocol mah? Ngan tapi uing teh aneh nih euy. Kakaraeun sia si Ocol bet ka uing wanti-wanti. Cenah ke peuting mun aya nu ujak-ajak ku uing teh ulah ditemalan nih euy. Gebeg. Mang Adul jeung Ambu Odah katingali ngarenyag meh bareng. Duanana harita neuteup ka si Onyel bari pok Ambu Odah nanya. Ke Sujang, nah bener eta teh carita hidup teh. Cek Ambu Odah nanya, dariana keur. Sia teh Nyil. Nanyaan ilai ngomong teh euy. Pang-pangna mah ieu dewek jeung si Ambu teh keur ngobrolkeun eta deuleu. Cek Mang Adul mastikeun kana omongan si Onyel. Nyawa teuing ari bener henteu nama euy. Uing mah moal percaya ka si Ocol. Ngan heuh pedah we tadi si Ocol ngomong kitu.
Sok malah dituluykeun si Ocol teh ngomong cenah si Ibiwati teh keur dikirim wajib. Pok deui eta si Onyel nyebut wajib teh kalah wajib deui. Teuing kunaon teuing kayangeun wajib ti Mang Ajat Cililin deui kumaha nya. Ka urang teraskeun deui. Dikirim wajib kumaha Sujang? Tadi dieu mah eueuh nu nyeunan wajib. Aya ge kudu ka Cililin wajib mah. Ngeunah Aramis komo tah Jang Ala Darojat sok ngirim baheula mah ka Ambu teh. Cek Ambu Odah nemalan ka si Onyel. Bari jigah nu bingung manehanana teh. Lieur sia mah nya lah. Jug-jugana wajib. Bener deui ieu teh lain teh ngomong teh euy. Cek Mang Adul ngadesek ka si Onyel. Bener uing mah euy. Cek si Ocolna kitu. Si Ibiwati teh dikirim wajib. Maksudna mah dek ngagelokeun jeung mateni cenah euy. Areng ya. Ambu Odah ngejol ngarti. Yan maksud si Onyel teh tetela anakna nyaeta Nyi Darwati teh dikirim 3 wajib. Beungeut Ambu Odah dumadakan nyeak beureum. Cipanon dina juruk panonna teh teu kabendung deui rembes mapai pipi nyak celak rag-ragan kana sama. Pok Ambu Odah cumarita. Nah bener kitu eta teh Sujang. Mun teh mah bener Gusti, nah kudu kumaha atuh? Kadenge Ambu Odah carita anana teh dumarida nahan kasedih nu dirandapan ku manehna. Ari Mang Adul harita manehna mun cereng ka si Onyel bari pok nyarita. Nyel, hari ilaing teh ieu teh heureuy atawa nyaan ieu? Kade sia heureuy kaleulewihi karunya tuh tingali si Ambu nepikeun ka ceurik. Sia Mamang euy. Di bejaan ku uing cek si Ocol teh uing ge teuing atuh da uing ge teu percaya. Ngan cenah dina awak si Ibi teh geus nyayang euy hiji Durwiksa jeung 2 Kunti cenah. Ngan ku uing ge ditanya ka si Ocol kumaha ceuk uing teh cara nulungan si Ibi. Si Ocol ge ngajawab teu wanieun cenah euy kudu tarung langsung mah. Ngan penting ieu teh si Ocol dek ngaheureuyan dukun. Dukun nu ngirim eta 3 wajib teh nya. Uing ge bingung euy kudu kumaha nama teu ngarti. Si Onyel ngajawab bari keru. Manehanana ge bingung kudu kumaha atuh laku ayeuna. Cikan Sujang, tulungan atuh kumaha ieu teh nasib anak Ambu. Cek Ambu Odah kadenge ngahlas bari cumarita. Tong salempang Ambu. Pribado sareng si Onyel ge teh tiasa kumaha ieu teh. Nanging urang sami-sami we ngadua mugi sing aya pituduh kanggo ngalandongan Aceuk Darwati. Ceuk Mang Adul negerakeun ka Ambu Odah. Nih, tong leweh wae lah bisi beuki peot maneh karunya we uing mah. Ayeuna mah urang ulah sare teuing euy. Ulah sare teuing we, Ke mangsa si Ibi hudang urang bejaan. Mun aya nu ngageroan teh tong ditemalan kitu. Ceuk si Onyel nyarita ka Ambu Odah jeung Mang Adul. Barang keur kitu, kadenge atuh hawar-hawar sora adzan magrib ditaju. Eta 3 urang nu galuntreng ngobrol teh atuh saharita jempe heula tina ngobrolna. Mana geus beres adzan, salarea pati nglaleos ablas tuluy mayun ka Gusti nu kagungan dina ngalakonan kawajiban. Heuleutuan ci ti harita ayeuna kacaturkeun dina mangsa indung peuting atawa jam 11 peuting. Mang Adul jeung si Onyel teh can sarare manehanana keur ngaropi kulub suuk panyuguh ti Ambu Odah. Sedengkeun Ambu Odah manehna teh keur aya di enggon tempat sarena Darwati nu tetela tepi kaki wari Darwati teh can hudang tina sarena.
Peuting harita hawakna beda ti peuting-peuting sejena. Hawakna hareudang matak bayeung yang karasa kana awak. Tapi mana sarung nu diharudum teh dilaan atuh tirisna ge lain pohara. Angin leutik norobos dina sela-sela bilik imah Ambu Odah. Sora jangkrik ngikrik ditemalan ku sora gaang nu reang mapais peuting harita. Siapa meakeun wae euy ah. Ceuk si Onyel kadenge ngomong bari ngarawu suuk dina pipiti. Ish, si lain nyel, nu hawak mah tuh deuleu. Eta cangkangna ge eta ulu mun ngabunuh kitu. Ceuk Mang Adu bari curugna teh ngacir nuduh kana cangkang suuk anu numpuk deukeut si Onyel. Sabet kerejongjon ngopi suuk bari ngarobrol. Kadenge harita aya sora anu jentre pisan kadenge ku si Onyel jeung Mang Adu. Ayu milu. Si Onyel ge ukur bisa moloho. Teteh lah, naon nu diomongkeun ku si Ocol teh sing hore bet jadi kanyataan. Sajongjonan imah Ambu Odah teh taya kecet-kecet nu disada. Ngan teu lila ti harita bledag gerieg. Kadenge aya nu ngabledag lempengan wuwung suhunan Ambu Odah. Teh sirikna mah ngabalukarkeun imah panggung teh karasa ingeul. Dipipir kadenge atuh si jago ge ngagarapa. Gerapa. Blek. Kadenge atuh si jago teh lagrag dina panjeng celeanana. Bledak. Kebut. Alah Sujang, tulungan ya. Kadenge atuh Ambu Odah oge harita ngoceak ti kamar menta tulung. Mang Adul jeung si Onyel harita langsung maruru ka Ambu Odah. Barang bre. Teteh lah Ambu Odah teh keur aniprek dihanapeun dipan. Sedengkeun Darwati katingali manehna teh jejengkengan leungeunna nyekelan beuteung. Mang Adul ge harita ngahudangkeun Ambu Odah meh kajadian nu luar biasa. Barang direret ku tiluan harita beuteungna Nyi Darwati teh dumadakan ngagedean. Lir balon ditiup jerit. Nyi Darwati ngajerit nahan ka nyeri. Nyai, aduh Nyai. Ambu Odah ngagabrug ka Nyi Darwati nu keur adug songkol bari nyekelan beuteungna. Harita beuteung Nyi Darwati teh katingali beuki gede bae. Tekung si lila celeng. Ambu Odah atuh kapangpengkeun ku Darwati nu keur teu sadar awahing nahan ka nyeri. Konea Darwati eureun tina guling gasahanana tuluy cengkat nangtu. Darwati kadenge nyikikik seuri bari leumpang muru ka tengah imah. Teu sirikna Mang Adul jeung si Onyel ge atuh nu ngajengjan di lawang panto teh didupa. Cikiki Darwati nyikikik teu bina ti jurig gunti nu keur nyingsieunnan manusia. He, saha anjeun teh heuh? Ceuk Mang Adul nanya ka Darwati nu keur aya dina kaayaan pangaruh ilmu gaib. Waktosna seep. Eueuh nya. Cuma tuh kira ramena kalah seep waktosna barawargi. Kana teh nya. Cag urang dugi ka dieu heula cenah nya ya si Onyel dina episode 25. Insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui nya. Sate acan pribados amit mundur amit munggul. Pribados ngaturkeun rebu nuhun ka wargi-wargi anu parantos nga-subscribe, nga-like, nga-komen, sareng nge-share. Atuh ka wargi-wargi anu teu acan nga-subscribe mugi ya ninggali ngabantos pribados ku cara di-subscribe, di-like, komen, sareng di-share keun linkna nya.
Sate acan oge pribados ieu undur teh lah pribados ge nada dihapunten bilih aya langkung saur bahe carek dicaletotna basa atanapi tina kakirangan sareng katetiasaan pribados mugia para wargi kersa ngamaklum kalayan ngahapunten ka pribados sakitu bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.